Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang barudak kelas 5. Alhamdulillah tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda dina tema genep nyaeta miara lingkungan. Sataacan dikawitan hayu urang baca basmalahna sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Miara lingkungan teh penting pisan keur kahirupan urang sadayana. Sabab kebersihan teh sebagian tina iman. Ku miara lingkungan, urang bakal jauh tina panyakit jeung bakal ngajadikeun lingkungan nu sehat. Kompetensi dasar dina tema genep nyaeta 3.6 memahami teks sajak tentang menjaga kelestarian lingkungan. 4.6 membaca sajak tentang menjaga kelestarian lingkungan dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang benar. Tujuan pengajaran, siswa bisa ngaregepkeun teks sajak kalawan daria. Anu kadua, siswa bisa pingkan nyaho istilah-istilah geografi khususna nu aya dina teks sajak. Nu katilu, siswa bisa mika wanoh wangun rarangken tengah. Nu kaopat, siswa bisa diajar macakeun sajak kalawan lentong jeung ekspresi anu merenah. Naon ari hartina sajak teh? Sajak nyaeta hartina mangrupakeun karya sastra, wangun ugeran atawa puisi anu henteu pati kaiket ku aturan. Lengkah-lengkah maca sajak. Anu kahiji, pilih sajak nu rek dibaca ku hidep. Anu kadua, ilo atanapi baca di jero hate heula sajak nu rek digalantangkeun teh. Nu katilu, cirian kecap-kecap nu teu kaharti tuluy tepangan hartina dina kamus. Nu kaopat, caritakeun eusi sajakna make bahasa sorangan. Nu kalima, prak galantangkeun sajak nu dipilih ku hidep. Ayeuna Ibu bade macakeun salah sahiji sajak anu ngeunaan miara lingkungan. Tina jandela. Ningali amparan sawah aya nu guligah. Rasanya nu tadina bumetah dina manah ayeuna pinuh amarah. Naha atuh sawah teh bet jadi tempat runtah, ciherang teh salin jinis jadi limbah. Sok emut zaman ini jumeneng, cenah sawah teh caina ngagenclang herang. Ningali amparan sawah, ningali hate nu robah. Ayeuna urang majeng ka istilah geografi. Sajak nu tadi dibacakeun nyaritakeun kaayaan lingkungan alam. Dina sajak nu tadi dibacakeun aya kakecapan seperti lembur, sawah, gunung jeung pasir. Eta kakecapan teh nuduhkeun istilah geografi. Naon wae rupa-rupa istilah geografi nu aya di sabudeureun urang. Hayu urang titenan hiji-hiji. Basisir. Basisir nyaeta daratan di sisi lautan. Biasa disebut oge pantai. Sirah cai. Nyaeta tempat kaluarna cinyusu nu engkena jadi walungan. Gunung. Gunung nyaeta gundukan taneuh nu luhur. Kebon. Nyaeta tanah darat anu dipelakan rupa-rupa pepelakan. Tanjung. Nyaeta taneuh atawa daratan anu nyolodor ka laut. Lamping. Nyaeta daratan anu mudun di sisi pasir. Lembur.
Lembur nyaeta kampung di luar kota nu diwangun ngan sababaraha imah. Salajengna sawah. Sawah nyaeta tanah tempat melak pare dikembeng dikuriling ku galangan. Pasir. Pasir nyaeta gunung leutik nu teu sababaraha luhur. Walungan. Walungan nyaeta tempat ngamalirna cai nu kaluarna tina sirah cai. Ayeuna urang diajar rarangken tengah. Rarangken tengah teh aya 3 nyaeta ar, jeung in. Gera urang lucatan eta kekecapan di handap ieu. Aya kecap Sumedeng nyaeta asalna tina kecap sedeng ditambah Ngalocor, ngocor ditambah al. Bumetah nyaeta betah ditambah Jumeneng nyaeta jeneng ditambah Contoh ngalarapkeun rarangken tengah dina kalimah. Gading ditambah jadi gumading. Gedang nu can asak warnana kayas warna gading. Gedang nu can asak disebut gumading. Alhamdulillahirobbil alamin. Sakitu wae barudak pangajaran ti ibu dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.